baheula teh aya hiji awewe geulis beak geus tah geulis lamun geus kos kitu ngomongna beak malaya di dukuh mah kula kamari ka dukuh di Garut 10 mobil bus dukuh teh ternyata leuweung geledegan aya hutan sancang eta teh eusina mau melulu asana di dukuh ieu ge moal pati beda mau melulu ka jaluk ngan bentukna we kos karari atuh da mau ngongke eta awewe geulis tapi asal kawin bes salakina naon ke dikawinkeun deui sapeuting kaduana pae kawin deui jageulis ieu sapeuting kaduana modal jadi aduh kuat tak kawin jeung awewe eta dikamasankeun bareng geus kawin paeh akhirna dikamasankeun ka masyarakat mimiti ka tukang ojek sia daek kawin jeung nu geulis bari anak raja nu mana anu geulis teh anu lamun kawin paeh eta jadi aing sarua jeung aing kawin ka diga miceun awak aing teh mah bong aing mah kajian geulis tukang ojek pabeh teh daekeun sugan ku ari mah ka polisi ya. Polisi mah kan boga pistol kabeh ditawarkeun ka polisi imimiti polsek polres polda nyaraun kabeh eta anak raja teh geulis da mah pohara ngan asal kawin paeh kabeh polisi ditawaran cek polisi mbuh aing mah kajeun teuing nu di imah jore ge maning nu di imah bae aman ceknya mah daripada aing kawin jeung nu geulis sugih paeh teu hayang polisi embungeun kabeh TNI sarua embung kabeh ka bangsa pejabat embung kabeh ge teu daekeun geulis aya di nyana sugih aya di nyana tahta aya di nyana oh di istana atuh cicing ge tapi kabeh embungeun sebab kacaritakeun asal kawin paeh kan nasib jore ta kos kitu tah jang naon mamawa geulis jang naon kula deuk nanya maningan geulis haju kawin kanu jore atau maningan kasep urang teh tapi boga pamajikanna jore maningan urang jore pamajikanna geulis maning mana ai coba ya urang boga kasep tapi barang boga pamajikan jore haju urang jore tapi boga pamajikanna geulis maning mana siapa nih jorenya atau emang terlanjur jore meureun nah tapi Allah maha adil lamun urang kasep biasana boga pamajikanana jore lamun urang jore biasana boga pamajikanna geulis urang pendek biasana pamajikanna jangkung urang jangkung boga pamajikanna pendek maha adil Allah lamun nu pendek kawin jeung nu pendek anak korban atuh mah jadi bola bisa tah eta lah keadilan Allah luar biasa
da ieu geus dikamasankeun ka mana bae awewe anak raja nu geulis arembungan kabeh ge. Aya santri balik di pondok ngalamun. Aya nu nawaran, "Mang, kunaon? Mamang daek embung kawin jeung anak raja." Anak raja nu mana ieu? Anu geulis teh. Anu mun kawin paeh bae teh. Heuh bener eta. Oke. Kula hitung heula cenah. Santri mah biasa jago ngitung nya. Daek paeh embung salamet. Daek paeh embung salamet. Daek paeh. Daek lah paeh los lah. Daek aja. Nekat dah santri. Nekat daek guys. Bebeja ka babaturanana bahwa dekawin jeung anak raja nu geulis. Babaturanna ceuri kabeh. Berarti aing kapagi jeung sia paling ge saminggu deui. Beres sia kawin geus, aing selesai. Bebeja ka indung bapana, ceuri kabeh. Indung bapana, "Ceng, emang eueuh deui." Lain kitu, Ceng. Dia bejana asal kawin paeh, kieu mak. Kuari malah emak jeung abah ridho ke hitung-hitung nganterkeun kula ka kuburan bae. Aduh. Itu sabodo sia geus nekat kitu mah. Geus mak lah pokona kitu bae. Akhirna tuh sakumaha nu dipasidikeun berangkat diiring ke istana kabeh careurik timimiti indungna bapana uakna mamangna tatangga kabeh nganterkeun nyana ka istana nu bahagia kabeh careurik sasalabang ge geus nangkep geus kieu geus kitu selamat tinggal cenah diri ke istana atau orang kampung ke istana. Oh, kos kiai nu kamari ke istana teh teu parantes ka deuleu. Ieu kitu ngabesan ka istana, sendal jepit sebelah lain. Orang kampung dukuh atuh ka istana. Oh. Kadanan ku make batik seragam, jas henteu. Nini ge ilu bari kutang nagenges talina hiji hideung hiji beureum ieu bacakna lain dekanterkeun nikah aing mah dekanterkeun paeh kabeh sakampung milu kabeh babaturan nagenges sekarang geus nekat aing mah kuari paeh engke paeh ji sia kos perang bae langsung ditikahkeun beres ditikahkeun dalahar bali geus indung bapana ge dulur-dulurna geus eueuh sama sakali anu cicing di istana geus kabeh nganggap paeh sapoe didenge-denge bae ku masyarakat jeung ku keluargana aya eueuh dongengna ieu paeh biasana jaman baheula mah asal nongkrong betah paeh ieu geus gadengkeun tongkrong asal istana geus innalillahi berarti poe kahiji tongkrong didengekeun eueuh poe kadua eueuh poe katilu ge eueuh keneh budak aman ieu teu paeh aman kaget kabeh ge kumaha indung bapana mah geus ngadengekeun tongkrong bae tetep teh horenganan encan nya teh begitu maleman kaopat santri makan biasa kamu sholat beres di musola sholat balik ke imah masya Allah eta pamajikanana geus siap tempur
geus teu make jeroan-jeroan. Sesegitan ti mimiti minyak duyung. Datang ke internet dipake kabel. Ya lagi barang asup ka kamar teh. Masya Allah, payah mulai gitu. Jadi lain memikiran happy, lain memikiran sesenangan, dalam mikiran payah mulai gitu. Payah mual malam ieu cekeun aing. Asana aing isu kabejakeun cekeun. Ina malah mikiran payah mual. Moal aya panganten di mamaneh nu mikiran payah mual aing, payah mual aing mual. Nyana dieu ku di kamar kieu. Keluar deui. Akhirnya diuk dihareup di luarin kamar. Cek pamajikanna ka geus peuting ayeuna. Kos kuari bae cek panganten angel ngariung cek dia. Bukan Kinur Jaya kebal. Panganten bos lain deui. Ki uci lama amat sih katanya. Nah, nyana keur ki bae panganten kan geus ka besi geus siap sare atuh geus peuting. Engke teh keur naon Kak? Wiridan. Santri kan beda. Nu diwirid poho sugan teh mah tasbih dikit paeh moal paeh moal paeh paeh moal tidak salah wiridan biasa baca tasbih sholawat ieu lain malah kadienakeun mah bareng geus liwat ieu teh nu kikieu aya asana paeh asana paeh asana paeh asana paeh asana paeh geus dikiki ku ya lah cek gara aing kawin ku kawinna tapi aing puyang cek bertahan ge aing can sare meureun aing sarua barang keur kitu-kitu jol teh ayam jelema jangkung gede make jas wah ieu masalah ieu sia coba-coba kawin ke anak raja ieu teh nyaho sia aing raja jin anu aing resep ke anak raja ieu saha bae nu wani kawin ke anak raja ieu dicekek ku aing aing nanya ka sia-sia ngajedog di dieu naon henteu kula mah teu geus kawin sianya encan cenah santri sia bohong aja temen geus kawin ge di kamar kula mah di luar bener oge cek cenah eleh jin adena ge teu ka kamar cek cenah aman aing adena teu asup mun aing asup geus aing bae aduh aing adena di luar bener sia encan kawin ih atuh kula di luar pan ieu aman men alhamdulillah. Masya Allah. Aisyah henteu kawin mah jeung can kawin aman ngan sia ku aing deuk diajak jalan-jalan. Ih, jalan ka mana? Ulah loba omong. Aing raja jin di dunia ieu. Ya. Urang leuleumpangan nu alam dicekel bae teh huluna. Diasupun ka jas tinggal huluna benok sakumaha manuk peking raja jin langsung hibersa tuh deuleu kota Jakarta tuh deuleu istana tuh Jokowi tuh tuh polisi Tito oh tuh panglima tuh panglima siapa panglima Gatot Subroto lupa tuh yang kecil aja Nasir tuh
terus ke laut ke gunung diajak jalan-jalan. Cek Raja Jin kagok ceknya naik kurang naik ke luhur langit wah cek santri bahaya ieu bahaya tuh ceknya. Waduh begitu naik ke luhur langit aya nuker wiridan di luhur langit maca babarengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Horeng malaikat keur wiridan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Eta Raja Jin barang ngadenge suara la haula teu berdayanya nah langsung kelepas. Wah cek santri aing paeh ieu raga aing kajen kumaha ge bener teh kana guprak ka handap pingsan Raja Jin. Santri mah tuh kok mau pingsan jasa raga bangsa 5 menit 10 menit karak robah cage Masya Allah cak santri orang para insan ya di deueur Raja Jin masih pingsan kene. Nah, senjata ya. Berarti patalukana la haula. Ya, sia ku aing. Bener bae. Begitu eta Raja Jin hudang heut bentak neuleuan mana si santri yo, mana si santri. Langsung santri hudang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Boleh pak wae aja. Nah, sia. Langsung jana lompat ke istana. Tok. Saya cak nu gelis. Salaki gegeran ieu geura. Geran buka. Gegeran cak jana. Langsung dibuka truk langsung ditangkep. Wah. Terjadilah malam pertama. Masya Allah encan hasil makosid can hasil maksud Raja Jin datang ternyata sia horengan geus kawin cekek sia ku aing eta keur tanggung ge hudang Raja Jin eta santri macakeun la haula wala bari nunjuk luhur nunjuk handap nunjuk la haula wala quwata illa billah. Eta Raja Jin ngagolepak deh. Raja Jin ngagolepak nyana naik deui. Reset. Kakarak deh naik deh Raja Jin hudang deui cenah. La haula wala quwata illa billah. Golepak deui nyana naik deui. Bere cek Raja Jin aing ngeles. Geus atuh pabajikan aing jang sia. Teureun-eureun aing puyang deui sakian. Guys, kuserahkan istriku kepadamu wahai santri. Engkau mau kemana? Jangan ganggu aku lagi. Aku mau ke negeriku. Di mana negerimu? Negeriku adalah di hutan duku. Ya sudah salah. Langsung aman. Malam eta malam biasa tuh naon kitu ngaranna malaman pertama aman biasa. Isukna biasa mararandi ngarokok di Samsu santri atuh diarintip ku kabeh. Raja ge ternyata ngintip ngantu ieu teu paeh cekeuna. Raja ge ngintip aman minantu aing nu ieu. Isuk-isuk ada ngarokok biasa. Tuan Raja kajinya, iya sih aslina apa bobongkong aja gini. Ayo nggak bersih asli doang yang minantu cekin aja. Ternyata asli. Aman. Mana jeung bapakna datang ke istana maksudna ngalayat geus tiluna panca. Waalaikumsalam. Bapak nate ke anak sasalaman gitu jadi asli sia apa curig deh sia iya ulah gitu bah
Iya kula asli aing teu mungkin sebab kadengena tiba lagi kawin paeh kawin kaya kursia ieu aman. Kula mah boga antina. Kula boga antina. Bener sia. Kula pan mesantren. Pokokna aing ngaran-ngaran santri mah bah dikelek wiridan. Dibitis wiridan pinuh ya awak kula ku wiridan. Nu madak aman. Nu bener sia. Masyaallah. Ayeuna tuan raja dulur-dulur bapana mana nanggapnya anak sia bisa aman kieu ternyata orang pemajikan kula ieu geus dikawin ku raja jin resepkeun jasa saha anu ngawin ka anak raja dipencet parae dicekek parae Aisyah teu kacekek kula ge diajak ngalalakon ka langit ternyata malaikat keur maca la haula wala quwata illa billahil alil azim akhirna eta raja jin nu mawa kula teh leuleus ragak pinsan ku kula dipraktekkeun alhamdulillah setiap ku kula dibacakeun la haula wala quwata illa billahil azim jin tersebut leuleus teu berdaya jadi kula aman alhamdulillahirabbil alamin tah nu mantap urang kuari dekal leuweung geledegan macana eta bae la haula wala quwata illa billahil aliyil azim nureuneuh ulah sok make paniti sok badak ieu paniti sagede kieu dekal luar ti imah bae ge di dieu sapu nyere di dieu sapu duk masyaallah pengki dibawa cak jurignya batur aing ya teu kudu geus bari mah bacakeun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim iyalah wiridan nu paling hebat raja jin ge eleh raja jin eleh urang deka balai desa kan jin melulu kan di desa bacakeun la haula ku urang asep ya jin ya la haula wala quwata illa billah cak urang asep teh kudu dibacaan kos kitu aing mah geus luluh cak ngana orang dekat kecamatan camat kan jin bacakan kurang la haula wala quwata illa billah dekat polsek kurang ke polsek campur jin jeung jurig mah bacakan orang la haula wala quwata illa billah tentara jurig jadi kira kiai ge kos Nurjaya baca jurig sarua bae bacakan la haula malah maka celinakeun la haula wala quwata illa billah pan sia kaceli aing jurig sia aman bacakeun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim malah lamun diwiridna 1000 sapeting la haula wala quwata illa billah la haula wala wiridan walid la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata masyaallah ujianana mun 1000 7 peting berarti sabarata 7.000 mun aya lalaki hayang ka awe embungan bacakeun lah haula jadi pelet kan tiupkeun beres guys puyeng ujian lamun awena teu puyeng nyana nu puyeng ngan tetep ulah pati loba teuing lamun dek diwirid nu loba kudu boga guru khusus sanajan la haula wala quwata illa billahil alil azim hampang ringan tapi lamun dek diwirid kudu boga guru lamun teu boga guru cukup ba'da salat mun lobana 100 lamun teu lobana 7 paling tidak 3 coba kira-kira Ki Nurjaya milih nu mana ya milih nu 100 apa milih nu 3 potongan 3 lah kos kieu bagus la haula wala quwata illa billahil aliyil azim awewe lamun teu nurut ka urang geus berarti aya jurigan kan urang boga pamajikan marah bae kan lainnya nu marah jurigna nu aya di jero hate juriga cekal ku urang pundakna
naon Kak cicing sia dicampe ku aing boga kira-kira aing ngira-ngira ieu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim masih keneh bae la haula wala quwata illa billahil ciduhan fuh cak jana geus obat teuing ciduh ieu bae cagir jana manjur la haula lain lalagaan manjur tempat-tempat sangar eta pamajikan marah eta lamun pamajikan geus dibacaan la haula wala quwata illa billahil azim sadar moal marah sebab nu marah lain dirina nafsu nu ditumpakan ku setan usir setan aku la haula wala quwata illa billahil aliyil azim seringan maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim lamun urang terus bemaca la haula mun boga guru tapi engke bisa dibukakeun hahalang-hahalang plek urang misalna ka kuburan haju kadeuleu beta ji pocong jata mah kunti anak kadeuleu pocong kadeuleu teu kudu wiridan la haula ge atuh kos kitu haju kadeuleu bae ieu di kuburan mah kan bentak ieu la haula teh ya bom ieu teh ya naon ngaranna hiji wirid palanti naklukkeun setan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ngan lamun ku urang geus diwirid da urang ayeuna kaleuweung ka tempat sangar maca la haulana 20 hiji ulah napas la haula wala quwata illa billah la haula wala quwata illa billah lamun kuat salamet lamun teu kuat nyana nu jadi jurig lah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah ieu dipapanjang ge urang nu resep panganten kesal geus ieu mah dicukupkeun sakieu padahal mun nyaritakeun tentang fadilah papanganten bu gede jasa ganjaranana sageus fadilah papanganten fadilah neangan rizki yakni dagang usaha Masya Allah ganjaranna gede jasa urang usaha luat leet kesan ngadorong sepeda naik motor maksudna ngabelaan pamajikan jeung anak datang ka kesangan eta kesang nu nyek celek hiji bae ge bakal nyaksian di akhirat teridoeun kesang lamun salaki diasupkeun ka neraka lantaran nyana jadi saksi di akhirat engke loba salaki nu endek di ka nerakakeun dijagaan ku kesang cak kesang Gusti abdi terido mun lalaki ieu di ka nerakakeun naha cak malaikat lantaran kula saksina nyana ngadorong sapeda dagang dangdeur dagang sampeu cau jeung sajabana datang ka lu atlet kesang kula saksina ngabelaan pamajikan jeung anak tanpa pohara jasa dan mantak lamun urang usaha bisa niatna atuh ganjar nah ieu mun dicaritakeun soal fadilah papanganten lain panganten bae hartina urang kitu naon ngaranna bersenggama jeung pamajikan gede ganjan jima kitu keneh usahana salila imah tangga unik urang kadeudeuh urang ka pamajikan deudeuheun ka urang saling menyayangi emang lain ganjaran beberean geus diatur ku Kangjeng Nabi diri urang heula ka pamajikan ka anak ka zawil kurba ka karakan saja mun dicaritakeun panjang insyaallah iraha deui waktu ieu mah sahiji bae tadi seringan maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim teu kudu dicaritakeun bilanganna sabaraha ieu mah aya aturan-aturanana ngan teu kudu ieu mah mantas salat ulah tinggal 7 kali mah
La haula wala quwata illa billahil azim. Komo zaman ayeuna urang teh disebut aman, tepati aman, disebut teu aman tapi karasana aman. Berarti disebut teh cekolot bahaneut-haneut kuku. Nah ieu sing hade geus urang mun tayang we ka Allah lobakeun maca sholawat, di samping maca sholawat maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim minimal 7 ba'da salat kadituna terserah. Ngan nu paling istimewa nama 3 waktu nu paling istimewa sarua jeung ayat kursi. Hiji pas terbit matahari jam genep baca la haula wala quwata illa billahil azim 7 jeung ayat kursi sakali bae. Nomor kedua disebut pas manceran jam 12 baca la haula wala quwata illa billahil azim 7 ayat kursina sabalik bae leuwihna terserah. Katilu terakhir jam genep maghrib baca la haula wala quwata illa billahil azim 7 ayat kursina minimal hiji leuwihna terserah. Insyaallah urang ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping urang keluarga urang ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu. Di samping keluarga kerabat-kerabat sakampung urang kabelah ditunas sanagara. Mantap urang ngadoa mudah-mudahan negara urang dibere aman, negara urang dibere tentrem, urang nakabehan ngarasa aman, ngarasa tentrem. Allah maha kawasa nu boga niatan zalim jeung teu hade mudah-mudahan dibalikeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Khusus jang negara urang, khusus sapisan jang kedua mempelai mudah-mudahan Siti Maduntul Adawiyah jeung Muhammad Husein diparanjangkeun umurna, dibere barokah imah tanggana, dibere keturunan anu soleh anu solihah, ulah kurang anak nanti 24. Ayo sia makanya mau baca nu ngaminanana asana terjadi oge ya. Enggak ulah loba teuing 24 mah bosan doel bisa. Ya 12 lah cukup ya Pak 12 ya. Ya masih kena seuring kere wae ya. Sa diberena ku Allah nu penting soleh jeung solihah. Urang kabehan nu encan boga keturunan mudah-mudahan dibere, nu geus dibere mudah-mudahan saroleh, akhir hayat urang kabehan mudah-mudahan husnul khotimah aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barakallahu lak wa barakallahu alaikum wa ja'alna bainakum bi khair. Allahumma alif bainakum ya Allah kama alafta baina Adam wa Hawa. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma asli ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqina wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.